Mi. Kumaha Kang? Tadi ya sekedap. Oh, mun kela-kelanya. Kumaha Kang? Akang teh mereka sawah. Ada bumi dulakan. Bisi aya jaman tua asup ka ieu mah. Ya. Oh, mun atuh Kang sonten teuing nya. Mohon. Kada jangan si maknya. Mohon Kang. Ye, kesempatan kebayaan ini. Nih, balik ke mana itu si kabayan? Akang bade ka sawah. Atuh karunya ditinggalkeun. Keun we atuh da tetebih ieu. Kena tuh ku akan disarangan, lihat. Ah, tetep Kang. Emang teh sieun kitu nya. Sieun kunaon? Apana nyalira? Insyaallah mah sieun da ada mah. Nih, si kabayan geus indit. Atos mak nembe. Ieu naon sintet ka dia? Mak, henteu mak, duh. Ini akang kebun heulanya. Enggak, Kang. Mak, di payunnya. Oh, mohon ya. Nih, kunaon sintet teh datang mak kalah langsung indit. Buka, Mak. Meureun mata kitu ge sieun ku Mak. Kudu udah mati babagik bet kudu sieun. Terus mama bade kalebet deui. Nuhun mangga, Mak. Kesempatan terus kabayan bisa ngagoda si nyi teh ngan hanjakan nyi eta si kolot ngeganggu wae. Iya. Jir, serangan deui sebutkeun Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabayan cawingi. Acan nuju di jalan Pak Intan. Oh, ari si mak aya di lebat. Aya nuju di jalan. Bios da akan ngiring cali. Ih, bade naon akang ngiring cari. Ayo ngobrol ya atuh sareng nyai. Bade naon hoyong nyarios sareng abi. Atuh mumpung si kabayan can uwi. Nah, kitu akang. Tuh geuning aya si kabayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus beres, Kang? Atas nih. Si Maya nih Aya di jamban. Wis di mana kabayan? di sawah. Pernah main tadi dia. Silaturahmi. Tah Kang teh tadi ge ka dieu wae. Nyanyi. Lu bener saya tentot. Kenaon di dia mana? Bener ke silaturahmi urang mah. Ah, sia bohong geprek baik.